Disaur Imam Ghazali pan ieu teh menta nasehatnya si muridna teh nasehat mah gampang, cuman anu hese mah narima kana eta nasehat. Gampang naonana baik gampang urang neanganana atawa gampang urang ngucapkeunana. Pan mun urang muka naon we gitunya dina media sosial atawa dina status batur dina WA. Sok aya eta teh nasehat-nasehat kuat katanya kuates anu panasehat teh gampang urang manggihan kana nasehat gampang komo zaman ayeuna mah ngucapkeunana ge gampang maksudna ngucapkeunana teh saeutik da jalma anu can bisa amal ge babari atuh nuliskeun nasehat mah Pan kasigana urang dina akun TikTok urang kan pon lobanya eta teh nasehat kuates gitu nya muncul bahasa ieu. Tapi pan cantang tuh orang teh geus bisa ngamalkeun eta. Nulis nasehat nama gampang we. Nulis nasehat, ngucapkeunana gampang, oge neangan nasehat teh gampang, cuman nu hese mah narima kana eta nasehat. Dina harti nasehat nu ku urang dibaca atawa nu ku urang dituliskeun ku urang bisa diterapkeun kana diri urang.